Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta Ajis Maulana ti kelas IPAS 2. Bade maca sajak anu judulna Tanah Sunda karya Adip Rosidi sareng sajak Bulan Masih Nu Baheula karya Rijal Sabda. Bulan Masih Nu Baheula karasa ayeuna mah yan lalampahan teh geus natrat kajeung di pengkolan. Bulan beungras keneh nyaangan lengkah geujeut urang nu ngandelkeun gandeang basajan. Yan bulan masih nu baheula najan cahyana dicangkalak kateunaan wirahmana angger marengan rengkak urang nu estu rimbil ku hareupan nu can kalalakon. Tanah Sunda. Hejo pagunungan Paul lautan, hejo Paul langitna hate kuring. Masing di mana kuring nangtung, masing ka mana kuring lempang. Tanah lembok tempat bumetah angin nyiu mantarang. Masing di mana anjeun nunjuk, masing iraha anjeun cumelut. Kuring mumpang, kuring rek datang neulkeun tarang neulkeun jantung. Kuring tungtung tetepan, tungtung bedil ngincer dada. Kuring geus nyaksian getih ngabayah getih maranehna nu nikah cinta. Anjeun kuring geus nyaksian panon carelong tangdah jasad nu ruksak ngalungsarna dada anjeun. Hejo pagunungan Paul lautan taya kamarasaan ngan katugenahan hejo pagunungan Paul lautan taya katentraman ngan ancaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.